Wartos, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra sadaya dulur abah nu jauh di Filmoran nu anggang di padesaan anu dumuk temerang genak di dayeuh maneuh lembur matuh banjar karang pamidangan. Nepangan kanca mitra sadaya dina edisi ngawaos spesial Desa Purwajaya. Peryogi kauningnya ku kanca mitra sadaya, posisi ayeuna aya di bibir wahangan Cibaluk. Cibaluk nyarengan kanca mitra sadaya sareng Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Garut, Pak Haji Muksin. Assalamualaikum Pak Haji. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, iya namina teh camping Pak Hajinya. Iya teh wahangan Cibaluk. Salah sabios wahangan anu seueur ngahasilkeun lubang. Cobi paparkeun sakedit perkawis lubang teh kumaha potensina Pak Haji? Jadi lubang itu bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesianya sidat. Sidat. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya L. L. L atau il. Il. Kemudian ada juga disebut sebagai morea. Ya. Morea. Ya. Nah, Kemudian lubang ini atau sidat ini memiliki segudang manfaat, ya. Margi palawargi sadayana siklus hidup atau napis siklus kahirupan lubang mah benten sareng lauk anu sanes. Janten lubang mah upami berkembang biak saatosna karena ukuran tertentu 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, bahkan ada yang sampai 16 kilo. Nah, si lubang ieu kalaut deui. Nyata kalaut anu jero. Makana ayana sidat ieu ayana teh di sungai-sungai yang bermuara di laut perairan dalam, ya, yang sangat dalam. Nah, kembali ke laut, kemudian di laut mijah, saur bahasa Sunda nama mijah, ngenog, induk namaot, saur nama. Nah, terus anakna saatos mijah bergerak ngabring deui ka tempat indukna nyaeta di dieu. Nah, di dieu ageng saatosna ageng balik teh ka laut tah kitu. Dugikeun ka ayeuna teu acan aya ilmu pengetahuan anu tiasa mijahkeun sidat. budidaya. Nah, pengabudidaya aya mung bibitna dicanak di alam. Kemudian dibesarkan di apa? Ya. Jadi siga iyalah. Kemukan. Siga lobster. Nah, kan lobster gitu. Bibitnya diambil di laut, terus dibesarkan, diternak, baru dijual. Nah, ini juga sebetulnya potensinya biasa seperti itu. Menurut literatur, nanti mungkin masyarakat di Desa Purwajaya ini nanti akan lebih banyak mengetahui, ya. Lubang ini nanti dari literatur internet. Karena kita saat ini sedang membangun jaringan internet informasi. Nah, kebetulan di sini itu maksudnya kan kawasan blank spot. Oh, kawasan blank spot. Disebutnya juga Cicantik. Cicantik teh? Sinyal tina kaca ngan saeutik. Sinyal tina kaca ngan saeutik. Si cantik. Jadi itu teh kadang-kadang aya, kadang-kadang eueuh janten luplep kanca mitra sadaya. Teras Dinas Kominfo atau napi pemerintah Kabupaten Garut ngalangkungan program Gacor. Nah, naon ari Gacor teh? Paparkeun Pak Haji Gacor. Gacor teh Garut Saang Informasi. Maksudna supaya masyarakat
lebih mudah mengakses berbagai informasi Melalui jaringan melalui jaringan internet. Jadi si cantik teh eleh ku si gacor. Nah, si cantik bakal elek si gacor. Si cantik bakal eleh ku si gacor. Ieu salah sawios program unggulan ti Dinas Informasi sareng Komunikasi Kabupaten Garut kan Mitra Sadaya. Nyaeta si gacor. Si gacor teh nya gacor teh Garut caang informasi kanggo samentawis nyingkirkeun si cantik. Margi si cantik mah sinyal tina kaca saeutik janten luplap. Tambahan Naon nih deui? Garmen teh sanes pabrik baju di dieu mah tapi Garut Merdeka Internet. Garut Merdeka Internet. Periodisasi Parudi Helmi Kepala Dinasna Pak Muksin salah sawiosna ngagarmen. Garut Merdeka Internet janten dugi ka pelosok upami percantum sabaraha kilo ieu ti ka pusat kota ka dieu? Kurang lebih 75 sampai 80 kilo. 80 kilo kalawan rute anu teu kinten-kinten. Ekstrim. Ekstrim.